yang tawisna tadi itu teh kewajiban. Urang teh kudu mikir anu seueur Allah dina Al-Qur'an seueur dina nabi parentahan dina Al-Qur'an teh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Lamun bener-bener seorang jalma mukmin iman terhadap Gusti Allah kudu seueur aturan teh nyata zikir ka Gusti Allah. Salah sawios kewajiban keur jalma mukmin mah kudu seueur zikir. Kamana lamun ahli-ahli zikir mah pasti lain mukul magunakeun lisana ucapanana pah barengan ku hati. Sabab zikir teh aya zikir jahat aya zikir hak. Zikir jahat mah uang muncul bilanganana. Tapi lamun zikir khafi mah tentang tuh bilangan keur kumaha jeung di mana pasti bakal eling keur ahli zikir. Karena lamun urang kadang-kadang sok masih kahalangan mohon pada itunya. Itu pada masih kehalangan uramanya halangan keneh itu. Acan langsung bebersih sebenarnya. Tak aya zikir anu teu kahalangan keur kumaha bae zikir urang Allah. Eta itu disebutkan zikir hati zikir anu aya dina hati. Orang teh di jalan mah kitu tapi hati mah zikir ka Gusti Allah Allah jeung Allah. Sabab urang rasa amun rasa cinta terhadap Gusti Allah pasti bakal seueur dibarkeunana Allah. Eta parentahan ieu teh yakin bakal ngajakeun ashabul yamin hadina ahli katu gitu. Sepisan parentahan Gusti Allah lain ngumpul urang contona urang zikir tahmid tahlil jeung takbir tapi seueur anu kudu digarap urang lamun urang selesai dijadikeun ashabul